Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang persatuan Bapak Saksi yang hormat Bapak Kiai Haji Ridwan Ahlan Bapak Kiai Haji Amin. Tong kepada Andi Karanganyar sami-sami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Ansira. Allah Subhanahu wa taala. Oh, kekuasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Amma ba'd. Payun pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anuan mana dengan pengen dia dan malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di rumah atau Baiturah Sinduring saya selamat sinar salam dia disambung junjungan kurang yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengadana sahabat-sahabat hadis tabi'in dan Allah selalu menjadi hikmat di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kita kurang mengharapkan atau syafaatnya di kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil apa namanya yaumul ujman. Hadirin jamaah muslimin Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah Asyifa Simpuring di Firman. Alhamdulillah. Saya mau Baiturah apa? Sidang Jumat yang dimulai. Abdi atas nama keluarga matur nuwun kana padongkapana jamaah-jamaah atau selain dina jamaah biaya. Alhamdulillah. Sarwa jamaah ayo. Sama Maksudnya jamaah Asyifa. member jamaah Asyifa. Matur nuwun kana padongkapana mudah-mudahan dina kadongkapana atau dina kehadiranna yang berkumpul dina acara eta biasa pengawasan rutinan dina malam Selasa. Mudah-mudahan dina acara rutinan ya ngabarkeun keberkahan mudah husna dunya dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Asyifa anu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus. Abdi atas kami sakalideui keluarga nuntun pidoana atawa pangrencongna mudah-mudahan keluarga kami khususnya Mau pada warohmah. anak-anak kami mudah-mudahan dijadikan anak-anak soleh atau solihah. Amin. Mudah-mudahan Abdullah yang nyangan baik pegawai menang-menang. Mudah-mudahan dienggalkan atau diagetkan menang pegawainya kepada melana yang bakal kurang jeruk ibadah kagus Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Asyifa anu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mual panjang lebar sudah waktunya Wis panjang amat. panjang. Abdi atas keluarga ngahaturkeun nuhun sareng abdi nuhunkeun dihampura boh pilih dina panyagiana khususnya tempat ibu hadirin dia jadi Parkirana komplek. anak kompen Motor kan mah. pakai asup mobil dia dia mengampura
dan dia kaya nak isi padat Nggak mau dikebon di Pak. kebun mereka lalunggap itu. Sarang jamana anu sakit itu ayana nuhunkeun di hampura di kurang meunah sama urang dah. Mantap. Dan itu seayana daya acara dadakan itu. Pas goreng tahu. Ditodong hukum darian itu masalah nama. Terus ngasih ayah mudah-mudahan ngabantukeun keberkahan ka urang sadayana khususna teh dina urang ngomong ini dina masalah yasinan atau ngaji kitab babul hadis atau naon ngaranna Tangkihul. Tangkihul Qaul. Mudah-mudahan urang sadayana kenging pituduh atau kenging ilmuna ti khususna anu ngajar-ngajarin nyaeta khususna Bapak Haji Nabi Muhammad. Bapak dan sanusi anu bade kabudakna sareng kangge engke mimpin naon tawasul tawasul Bapak Kang Junaidi sareng ke doana nya meureun aya tiluan sahabat Kang Haji tiluan dan Bapak Ade sareng sajabina hadirin jamaah asifan nu dirahmati Allah taala subhanahu wa taala sampai itu baik pihatur disimpulin mudah-mudahan berkah dunia pun akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khair khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Mangga urang teraskeun ngaos ieu kitab ayeuna halaman 50 hiji. Halaman 50 hiji baris ka kilo. Tiluhur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hadis saterasna dina kautamaan maca tasbih nyaeta waqala sallallahu alaihi wasallam jeung ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man halala mi'atan wa sabbaha mi'atan wa kabbara mi'atan namanya fa innahu khairun min asri riqabin ya'tiquha wa sab'i badanatin yanharuha. Sa Kanjeng Nabi man halala padahal mah saha anu maca tahlil. Halala teh tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah mi'atan 100 kali. Ada orang sapoe aya 100 kali. Aya maca teh setiap tos salat, salat 33. Biasana mah Kanjeng Nabi 33 lamun kali 5 bae mending lamun salat lawan asar mah udah cuma tahu. La ilaha illallah la ilaha illallah 100 kali. Halala tahlil atau masalah ilaha illallah. Tahlil teh la ilaha illallah lah jadi permasalahan tumunang haram tahlil itu apa-apa. La ilaha illallah mi'atan 100 kali. Wa sabbaha oge maca subhanallah. Sabbaha tasbih berarti itu maca subhanallah. Mi'atan oge 100 kali. Saeutik sebenarnya mah saputaran tasbih tambah hiji. Wa kabbara oge maca takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Itu setiap salatnya subhanallah alhamdulillah Allahu akbar.
fa innahu khairun min asri riqabin. Maka saanyana anu maca hal tahlil la ilaha illallah subhanallah oge Allahu akbar eta leuwih alus min asri riqabin tinimbang 10 budak nyata hamba saya abdi ya tikuha anu merdekakeun. Jadi artina leuwih alus eta maca tasbih la ilaha illallah subhanallah Allahu akbar tibatan jalma anu beunghar ngamerdekakeun 10 budak. Barang sabudak itu hargana saberapa haji? Baheula mah ya nama sudah tidak ada, tidak berlaku lagi. Hamba saya ayeuna mah bahasana bukan budak deui, biasa pembantu. Kalau pembantu kalau pembantu mah ya tidak boleh dibayar dan tidak boleh di kawin, tidak boleh kalau yang namanya misalkan budak perempuan itu ya kalau sama majikan itu boleh seperti suami ke istri gitu. Jadi sing loba wirid itu pahalana loba pisan. Wiridna eta maca hal tahlil, maca subhanallah, maca Allahu akbar. Wasab'i badanatin yanharuha jeung 7 onta anu di korbankeun. Pahalana teh onta hiji sabaraha lamun di duitkeun kan gitu. 7 sab'i gitu. Maka pahala dari Allah Subhanahu wa taala tidak terhitung, loba pisan. Jadi jangan khawatir ya, di dunia mah tidak terlihat, ini mah urusan akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, jeung dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mangqala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim marratan wahidatan. Sabalik ari marotan sabalik wahidatannya saiji gitu. Cuma sakali bae tadi urang semuanya sabaraha kali. Nah, sekarang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kataballahu lahu mi'ata alfi hasanatin 100.000 kahadean. Mana tadi orang maca kenapa Idul Adha atau Idul Fitri maca dilobakeun maca tasbih takbir kan gitu. Ya sudah, kalau kita tidak korban ke Idul Adha ya maca eta bae loba. Takbiran, maca takbiran. Allahu akbar kadinya kan la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd ya sadaya. Da aing mah teu buka duit jang korban teu buka embe teu buka onta ya itu takbiran sing loba. Karena Idul Adha mah kesunahan takbiran kan 4 hari gitu dari tanggal 10 Dzulhijjah 11, 12, 13 hari tasrek. Maka sing loba takbirana. Nah, sabalik bae ge eta nu maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bakal Gusti Allah bakal nyatet 100.000 kahadean. Wa maha anhu jeung Allah bakal ngalebur ngahapus mi'ata alfi sayyiatin 100.000 kagorengan. Jadi 100.000 kagorengan dihapus tambah pahalana kahadeana 100.000. Perhitungan saja hari kita kan jangan nafi ulah sampai bahwa kita tidak punya dosa, setiap hari mungkin setiap detik kita dosa. Maka hapuslah dengan beristighfar atau dengan ini hadis Kanjeng Nabi membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah maha suci Gusti Allah walhamdulillah jeung sagala puji kagungan Allah wala ilaha jeung teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan anu wajib disembah illallah angin Gusti Allah wallahu jeung ari Gusti Allah teh akbaru maha agung wala haula jeung teu aya daya upaya
wala quwwata jeung teu aya kakuatan illa billahi angin kalawan pitulung ti Gusti Allah al ali anu malur al azimi anu maha agung. Itu leuwih abdolna paham kana artina. Warafa'a jeung bakal diangkat lahu kamanehanana. Warafa'a jeung Allah bakal ngangkat lahu kamanehanana eta anu maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ngangkat kumaha mi'ata alfi darajatin 100.000 derajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam jeung adawu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mangqala sa anu maca subhanallah ila akhiriha sampai akhirna tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim tanasarat anhu maka bakal maruragan ti eta jalma anu maca Amin. subhanallah ila akhiriha al khotoya kaluluputanana kasalahanana kegorenganana wadunubu jeung pirang-pirang dosana dicontohkeuna kama tanasaro auraqus sajari seperti halnya maruraganana daun-daun di pepelakan daun anu geus gararing ka angin teu mutluk karena rajinna urang maca cepetna berarti anginna tarik namun puluk teh raganana Nyapukeun nyapukeun jangan saha dibuang ka lautan ari dosa. Berarti aya kisah bahwasanya ketika kita kedatangan tamu gitunya kira-kira kenapa Kanjeng Nabi menyuruh istilahna hormati tamu dibagiakeun gitunya disediakan apa yang semampu kita gitu. Artinya syukur-syukur dipersiapkan kira-kira menjamu tamu karena tamu tersebut datangnya tersebut mendapatkan apa membawa rahmat pulangnya membawa dosa ahli bait gitu. Yang ditamui ulah aya tamu duh aing mah tamu atau teu madak ieu deh matak nyusahkeun sama Agus mah ditutup lawangna gitu. Jadi ulah aya pikiran istilah tuh tamu ieu mah matak pisusaheun tutup atana gimana urang minggat mana tamu itu membawa rahmat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia malalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para rekan anggota Majelis Asyifa nu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Versi Sunda. Langkung dipayun simkuring ngaturkeun nuhun. Kasadayana tos jasa sumping atanapi nyempetkeun waktosna. Di mana Sunda? Kangge rutinitas laos malam Salasa ieu. Mudah-mudahan ayana pangaosan ieu urang sadaya kenging hidayah sareng sekatat Gusti Allah. Amin. Satu acana simkuring nutup acara ieu. Simkuring atas nami jamaah Asyifa ngaturkeun nuhun nu saageng-agengna ka Bapak Tarmin sakeluarga anu tos jasa nyadiakeun tempat sareng hidanganna nu sakieu seueurna. Mudah-mudahan pahala sareng rezeki anjeunna dilipat gandakeun ku Allah. Amin. Bolehna teu beak. Tos ayeuna mah hayu urang tutup pangaosan ieu ku sarerea sasarangan maoskeun hamdalah. Alhamdulillah. Nu salajengna pangaosan ieu kangge Salasa Payun pertepatkan di bumina Bapak Dian Kasep. Bapak Dian Kaset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaset. Allahumma sholli